Mankoba ke-50 nyaeta nyarioskeun raja nyuhunkeun buah apel dina lain waktuna. Hiji waktos raja sumping ka bumina saurna cing nyuhunkeun karomat anu sakinten jadi karengreman kana hate. Dawuhan Sayyid Abdul Qadir, palai naon atuh. Saur raja hoyong buah apel. Mangkaning harita sanes usumna tidinya teras panangan Sayyid Abdul Qadir diangkatkeun ka awang-awang. Ari digahandapkeun deui dina pananganana aya buah apel 2. Anu hiji dibeulah ku anjeunna, anu hiji deui disanggakeun ka raja. Ari nu dibeulah ku raja di jerona eta pinuh ku bilatung. Saur raja, naha ieu mah pinuh ku bilatung? Saur Sayyid Abdul Qadir, margi eta mah parantos dicaba ku panangan anu zalim. Tidinya eta raja istighfar, tobat payuneun Sayyid Abdul Qadir. Sareng teras ngarencangan dugi ka pupusna Sayyid Abdul Qadir. Subhanallah.